kanggo wargi-wargi ade Gelora TV di mana bae ayana. Ayeuna SIM kuring yang onar di dua amor bari tangan wargi-wargi ade Gelora TV. Tantosna dina wanci ayeuna tim ade Gelora TV nuju aya di sabuderan objek wisata nu aya di Palihana Sol. Objek wisata naon atuh eta? Tantosna hayu rantetenan sasarengan nyaeta objek wisata Jahabuana. Tah objek wisata Jahabuana ieu mangrupikeun salah sawios objek wisata nu enggal di Kabupaten Ciamis. Tantosna wargi-wargi ade Gelora TV anu hoyong uninga kaayarana sapertos kumaha hayu urang sasarengan ketenan ti ayeuna keneh. Sacara sekaligus unggal desa nyobian muka forum pariwisata nganggo daerah anu tos aya janten tiasa janten Pades salah sahijina nyaeta forum pariwisata Jahabuana di Desa Nasol. Aya sababaraha rupa wisata walungan di Ciamis kalayan kaistimewaannya lira salah sahijina wisata walungan pangenggalna disebat Jahabuana. Walungan ieu unik kusabab deltana. Delta ngajantenkeun cabang ieu walungan Cipali ngawangun huruf U. Di luhur delta aya bangku pikeun bersantai sareng aya panggung kanggo musik hiburan atanapi musik langsung. Kaseueuran pangunjungna masih keneh turis lokal, maka sisi desa nekenkeun ngawangun panitia alit boh di dusun sareng tingkat desa anu bakal nyandak izin engke sabab urang parantos ningali heula ngeunaan analisis pengaruh lingkungan atanapi andal oge analisis pengaruh lalu lintas atanapi andalalin oge akses jalan sareng parkir. Seueur wisatawan oge ngojay pikeun mikaresep walungan anu jelas atanapi selfie dina batu walungan. Wisata ieu oge masih kabuka pikeun umum gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banten abdi Yogi Windana kaleresan abdi selaku humas di wisata alam Jahabuana. Jahabuana anu tempatna aya di Dusun Cibung 2, Desa Nasol, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Desa wisata Jahabuana anu kurang lebih nembe aya pembangunan nembe aya 8 sasi kurang langkung pas nama Abi Hilapdi gitu nya tanggal Nabarhama gitu Abi Hilapdi. Di tempat wisata Jahabuana ya pangikeun tacan mixer gaduh wahana-wahana kangge bermain gitu nembe gaduh nya spot-spot foto lah gitu masih kene spot fotona masih kene anu berhubungan sareng alam gitu masih tacan aya spot foto anu misalnya anu medan seperti info emang rencana mah kapoeuna mah hoyong aya gitunya mungkin kita oke masih kene terkendala ku dana oge gitu jadi tacan aya hari planning mah seueur gitunya mung tapi masih ya kendala dana eta gitu dana eta jadi yang masih kene lah jadi mentok gitu jadi mah kayak pembangunan oge masih kene ngandalkeun tina model pemasukan tina karcis atau tina parkir gitu
Sekarang ke resan ya buana ieu nembe 8 sasi janten taacan begitu terkenal lah mun kabakasar nama kita acan betarangan. Paling dina ramena oge pengunjung itu aya dina weekend lah antara Sabtu sareng Minggu. Alhamdulillah pami Sabtu sareng Minggu mah pengunjung kita sok seueur sok aya wae gitu nya di luar daerah Cikoneng oge gitu. Di Tasik aya sok aya oge di Tasik. Sekarang mungkin tadi kendala apa yang da berhubungan sama sareng dana gitu nya. Pami dana mah segala fasilitas ge panginten insyaallah gitu nya berjalan gitu. Nya harapan nama lah kangge panginten dia data acan ka masih kene ngandalkeun ti Karang Taruna nya mengandalkan Karang Taruna sabadaya tina masyarakat gitu. Tina kebersihan, tina keamanan gitu masih kene mengandalkan masyarakat anu aya di sekitaran Kampung Sigung 2 ieu gitu. Jadi taacan aya kumaha taacan aya perhatian ti pemerintah terkait gitu. Tahoyong mah nya harapanna mudah-mudahan aya perhatian lah gitu ti pemerintah terkait nya kangge pembangunan di Jahabuana ieu. Kampung KB wisata Jahabuana. Di antawisna kanggo tiasa rekreasi anak-anak kanggo berenang ditutukan terus aya kolam renangna oge kanggo buat ramna oge raoseun pokona mah. Ulah hilap dikunjungi ka wisata Jahabuana di Sigung 2. Pariwisata Jahabuana tempatnya di Dusun Sigung 2, Desa Naso, Kacamatan Cikoneng, Ciamis, sekitar 25 dugi ka 30 menit di Jalan Raya Cikoneng, Ciamis. Yayang Ona Rudi Duamor, Ade Gelora TV, Desa Naso, Kacamatan Cikoneng, Ciamis, ngabewarakeun. Wargi-wargi Adi Gelora TV tadi urang parantos nitenan anu namina objek wisata Jahabuana. Tatantosna objek wisata teh meuni raoseun pisan kanggo ningis komo deui saupamina urang bade balotra ngaraliwet atanapi ngaden ngaropi ngaruseup oge raoseun pisan tempatna. Tosna kanggo ka wargi-wargi Adi Gelora TV hayu atuh urang sasarengan urang tetenan atanapi urang sumpingan langsung ka Jahabuana nu aya di palihan Naso Kabupaten Ciamis. Tantos nasib kuring Yayang Ona Rudi undur pamit. Nuhun kanggo ka wargi-wargi Adi Gelora TV anu parantos satya manco. Teu hilap kanggo nge-like, share, komen, oge subscribe. Sim kuring Yayang Ona Rudi pamit. Ditutup bae ku wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun parantos nonton video ieu tong hilap di subscribe. Diantos pisan.